sae mah henteu seueur kakirangana mugia bahan katampi sing janten panghibur diri. Sareng Abah Agus Jampari. Sae mah henteu seueur kakirangana mugia bahan katampi sing janten panghibur diri. Sareng Abah Agus Jampari. Hayang nakumaha sing karep nakumaha serba salah aku kalah beki ngahanakeun asaku anger wae ngajengkelkeun jeung musingkeun sok mawa karep sorangan ku teu beunang di bejaan pek we kumaha dinya pek we kumaha karepna kuring moal rek urusan ukur musingkeun euy ukur musingkeun mata krungsi di pikiran itu
pikiran kapok kuring mah kapok asa diulin caikeun itu iya marusikeun hayang nakumaha sing karep nakumaha serba salah aduh kalah beukit ngahanakeun asaku anger wae ngajengkelkeun jeung musingkeun sok mawa karep sorangan ku teu beunang di bejaan pek kumaha dinya pek kumaha karepna kuring moal rek urusan ukur musingkeun euy ukur musingkeun mata krungsing pikiran nu itu hayangna kitu nu ieu hayangna kieu pasaria ukur musingkeun oi ukur musingkeun mata krungsing pikiran kapok kuring mah kapok asa diulin caikeun itu iya marusikeun ukur musingkeun euy ukur musingkeun mata krungsing pikiran nu itu hayangna kitu nu ieu hayangna kieu pasaria ukur musingkeun oi ukur musingkeun mata krungsing pikiran kapok kuring mah kapok asa diulin caikeun itu iya marusikeun awi sadapuran ieu nu aya di sisi lamping gerabrak geralakonan lakon gawe tong loba cicing nyala impun dina leuwih ieu ditau jeung ditiiran wilujeng patepang
ku sisiran Japati anu ti abah ieu diampikeun kandangna mugi Gusti ngaijabah nambih barokah digampilkeun hasil cita-citana nyukruk galur karuhun mapai lacak ulama hirup jujur cing tekun akur jeung papada jalma inget semea anak asor hade basa daya hirup nu utama ini manfaat kerbarea kelepon tukang kelepon mapai lembur geus biasa sanes pinton katiasa ieu mah ala kadarna sae mah tepi kacida sakitu geuning bukosna hampura abdi hampura dina ucap jeung tingkahna Japati anu ti abah ieu diampikeun kandangna mugi Gusti ngaijabah nambih barokah digampilkeun hasil cita-citana nyukruk galur karuhun mapai lacak ulama hirup jujur cing tekun akur jeung papada jalma inget semea anak asor hade basa daya hirup nu utama ini manfaat kerbarea kelepon tukang kelepon mapai lembur geus biasa sanes pinton katiasa ieu mah ala kadarna sae mah tepi kacida sakitu geuning bukosna hampura abdi hampura dina ucap jeung tingkahna dimana nu aya impun ieu ngalah urang di korangan daripada sok ngalamun hilirna manyun mending oge sepaguyon gogon jaga aya tempat nu matak pika betapeu alam endah pagunungan higadog nu aya di ranca Bali
curug katelahna awi langit. Matak betah matak waas asri cai alam pagunungan. Di curug awi langit katinengmu arek leungit. Di curug awi langit kasono nu weleh ngai. Di desa alam endah anjang sono matak betah. Di desa alam endah Cigadog mawa kabungan. Aya tempat nu matak pika betaheun. Alam endah pagunungan Cigadog nu aya di Ranca Bali. Di dinya aya nu aheng, aya curug katelahna awi langit. Matak betah matak waas asri cai alam pagunungan. Di curug awi langit katinengmu arek leungit. Di curug awi langit kasono nu weleh ngai. Di desa alam endah anjang sono matak betah. Di desa alam endah Cigadog mawa kabungan. Di curug awi langit katinengmu arek leungit. Di curug awi langit kasono nu weleh ngai. Di desa alam endah anjang sono matak betah. Di desa alam endah Cigadog mawa kabungan. Kejutan hayang gerang diajak abah ke kota, jalan-jalan jeung balanja. Alah irage nu kitu neng hayangna iraha mengpeng duit abah loba pek beakeun jang balanja. Aduh abah kenging bede meunang. Ulah cekcok tong ribut tong beja-beja. Apaan ngajual domba?
gagah pisan reka kota jalan-jalan rek meakeun kapanasaran. Kejutan hayang gerang diajak abah ke kota jalan-jalan jangan balanja. Alah pirage nu kitu neng hayangna iraha mengpeng duit abah loba pek beakeun jang balanja. Aduh abah kenging milik di mana. Ulah cekcok tong ribut tong beja-beja kan gede sekedap apaan juga domba. Gagah pisan reka kota jalan-jalan rek meakeun kapanasaran. Hati bunga pagi pisan isukan rek jalan-jalan numpak mobil sedan kawas jelema gedean di sepatu jaket kulit duh asa ku gagah pisan reka kota jalan-jalan rek meakeun kapanasaran.
hidden karasana mahayeuna nakasaha nakamana neang gantina ukur pasrah ngaduha kanu kawasa mugia anjeun cing bagja di alam baka minang ku tingkah polahna sana sempal kuyun rejeng imutna ayeuna ngan ukur tinggal wasna ngan ukur nu karere teh gambarna leungiteun karasana mahayeuna nakasaha nakamana neang gantina ukur pasrah ngaduha kanu kawasa mugia anjeun cing bagja di alam baka minang ku tingkah polahna sana sempal kuyun rejeng imutna ayeuna ngan ukur tinggal wasna ngan ukur nu karere teh gambarna
angin gunung geus taya pangharepan endahna nyatana ilang ngan ukur tinggal sirungna kiwari ukur tapakna kacinta tinggal sesana kaasih aya gentosna kuring mah dipepohokeun lantaran aya nulian nah harita kuring percaya ku cintana tapi tuh kitu nyatana saukurek nganyerikeun nyeri perih karasana ku teu nyangka jeung teu nyana cinta mawa tunggara nyeri perih karasana ninggalkeun cinta geus kagoda kurupana cinta ukur tapakna kacinta tinggal sesana kaasih aya gentosna kuring mah dipepohokeun lantaran aya nulian harita kuring percaya ku cintana tapi tuh kitu nyatana saukurek nganyerikeun nyeri perih karasana
aya wae aya wae jadi hayang-hayang datang wae jadi sorangan nu sok ngagokan napepelakan tangkal manganeuh kumani geuleuh sok dipilueun eta manganeuh nu ngilu riweuh eta manganeuh tukang musingkeun eta manganeuh teu hayang teuing wawu rejeng manganeuh sifat jalma ulah rek kawas manganeuh ukur ngiluhan ngaheurinan ngadon ngagokan manganeuh dasar manganeuh lain jadi tinatana kapeung teu ngarti naon atuh kahayangan kapeung teu ngarti teu puguh naon maksudna tambah rumit pajeut jeung paulit manganeuh jadi beureuy dipilueun eta manganeuh nu ngilu riweuh eta manganeuh tukang musingkeun eta manganeuh teu hayang teuing wawu rejeng manganeuh sifat jalma ulah rek kawas manganeuh ukur ngiluhan ngaheurinan ngadon ngagokan manganeuh dasar manganeuh lain jadi tinatana kapeung teu ngarti naon atuh kahayangan kapeung teu ngarti teu puguh naon maksudna tambah rumit pajeut jeung paulit manganeuh jadi beureuy sifat jalma ulah rek kawas manganeuh ukur ngiruhan ngaheurinan ngadon ngagokan manganeuh dasar manganeuh lain jadi tinatana kapeung teu ngarti naon atuh kahayangan kapeung teu ngarti teu puguh naon maksudna